Ari bata geus dikunyah. Itu gerak geuning. Baru nepangkeun abdi nu geus kasohor dunya jeung akhirat. Jeung akhirat. Nami abdi ti baheula teu dirobah. Darsa. Darsa. Darsa maupun guru. Darsa naon darsa? Darsa teh singkatan. Mun modar tong loba dosa. Nepangkeun ieu awi gomong. Di mana tah? Kengeng ada mah ieu teh cilung, calung. Eta di mana teh awina teh? Ieu mah ngahaja tilas pacilingan. Arah bangenan gitu. Saur dukun calung mah kadah tilas pacilingan. Arah naon tah? Garah bau waduk. Sedang bagaan ya Kang. Eta teh calung grup naon eta teh rombongan. Nah ieu grup calung rombongan Tibra teh ieu. Tibra tingkatan deui. Ieu teh urang Cibisoro. Soro. Nuhun Neng Yuyun aya. Aya. Neng Kokom aya. Nuhun. Neng Irma aya. Nuhun. Mang Eden aya. Nuhun Mang Eden. Dimas mah haja. Imas. Oh Bu Hajah Imas. Nuju ngaruat bumi ayeuna teh. Sareng nyepitan murang kalihna. Bade jagong. Dirasa kurang takol heula ye calungna. Bisi silung soalna ye urut pacilingan mah aduh rada meledak bau waduk. Runtuh di dinya teh pacilingan dipaok ku kuring. Arah bangenan. Nya meh bangenan. Suganda anu nyawer deui. Ai calungna tina pacilingan mah. Teu aneh tina awi buluh mah. Nya ieu mah tina pacilingan. Babara rada kita mah nya. Nah, sebagai bagian pancurannya. Ai pas dibersihan dan dipageuh teh kana. Teuing dan nempel. Nya bisi hayang siling. Kerepan musap. Kayak ngaranna teh depan putaso. Nggak siap-siap kalau gacapruk we. Apa depan putaso? Kang putaso teh. Pucuk tai sorangan. Jorok di lahar matur. Aduh, kan dongeng. Iya, Sing takol. bisa takol. Sadanya. Sadah ditiung hideung ditiung hideung. Nang ngeretok gitu. Bade pacilingan. Aduh. Cing nu alus atuh nakol cing. Tisok. Sangkaring juga namanya. Sok. Ya aneh mah. Jadi lah. Jadi ke Sok pangkatan. musikannya Keprok. Lamun urang ngaliwat ka Bojong Sari pasti urang bakal ngaliwat hiji lamun nyingkur dari Bisoro lamun eta nu katelan di Bisoro lamun urang ngaliwat ka Bojong Sari ngaliwatan susukan
urang lempang dan jalan-jalan kacik oneng lemang uang lemang merah belok kanan titiknya daya lemur sorong padepokan apa haji lamun kurang lempang dah jalan-jalan Bojong Sari desa anu katelakeun aya kampung nu nyingkur da anu endah lemur syukur jeung makmur da Cibisoro lemur urang di Cibisoro tempat urang ngukir janji di lemur eta jalmina saroleh wungkul di lemur eta jalmina baleung kabeh amin Cibisoro lemur urang nuhun pisan Pak Ustad nagara sakaweung danyareungan simkuring da di dieu mah mulia bae Pak Ustad di panjang yuswa da di Cibisoro lemur endah Cibisoro lemur makmur jeung subur geningan da geus perak geuning mau kuit Dia Ji, pagi-pagi Ji, yang urun. ngacokeun duit sebanyak wer di paok aduh tong di paok hitung Lumayan itu dari sesuatu. ada kahitung baru duit di paok atuh rombongan tibra teh mah bebeunangan Tadi kan geus loba Ji. geus Silakan. keur pamajikan dalah Jalan wae. Saya beresan atunya. besok beresan awas mau dipaok Wah. baru Aya kene. Antep Ji. geus penting Ini pohon Ji. baru